Si Sadut ngomongnya jadi beda. Asalna geus lemes, ayeuna mah ngomongnya jadi kasar deui. Hei, Andika, Bikang, rasakeun ieu sia. Iya. Si Sadut langsung nyebrut narajang, nyabetkeun bedogna ka eta si Wanoja. Iu, kuilang. Yuk. Gerakan si Sadut nalika nyabetkeun bedogna memang lumayan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad atay official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana tiasa patepang deui dina acara anu matu kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Si Getih. Ayeuna kantun bagian anu ka 30 tekaraosnya parantos 30 genep deui. Atuh kitu kukieuna mangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, di like, di komen anu saseueur-seueurna. Ngarah langkung pogot sareng intina mah ngarah langkung semangat kasih mamang anu nyadak ieu dongengna. Ieu dongeng Si Getih teh mangrupikeun buah karya tiasana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Soknya di share anu saseueur-seueurna, ngarah langkung seueur deui jalmi-jalmi anu ngiring manco jeung ngabandungan jujutan carita Si Getih ieu. Atuh ngarah teh nyangkolong teuing kana waktos, sumangga urang lajengkeun deui jejer carita Si Getih. Kumaha jucungna cenah ieu Si Getih bagian ka 30 genep teh. Sora si kopi becot simutna, pagehan tali kolorna tumpak dungdung des. Singgetna carita saenggeus rengsek mah nguburkeun layon anu jadi indungna. Raden Turangga Aji Purba langsung indit ninggalkeun eta patempatan. Bari mawa hate dendam ka hiji jalma anu can kungsi kanyahoan ku dirina kumaha rupana eta jalma anu geus ngabinasakeun anu mirusak jeung ngagunasika indungna. Anu jelas dirina memang ngarasa penasaran hayang apal. Tur balitungan jeung jalma ngaran si bayangan maut hayang nepi ka panggi. Kitu karep jeung tujuanana Raden Turangga Aji Purba. Sedengkeun si bayangan maut anu rek diteteangan ku Raden Turangga Aji Purba harita masih keneh ragot tarung ngalawanan tilu guru paguron ti paguron Sabuk Inten. Harita kalawan teu setengah-setengah deui dina ngalakukeun tindakanana si bayangan maut teh. Ngan untungna wae Jayakasta jeung Aji Garba katut mayang sakti. Memang lain jalma jore-jore dina pangartina. Maranehna masih keneh mampu ngungkulan pangartina si bayangan maut anu ganas jeung bayangan. Kos seperti harita si bayangan maut. Harita maju narajang ngabagikeun panarajangna ka tilu lawanna. Siak siu. Atuh kapaksa. Tilu guru ti paguron Sabuk Inten kudu nada jeung ngabendung panarajang si bayangan maut. Seak siu prak des keduk des cari jeug bangkieun. Sacara tengah aja Aji Garba leungeun katuhuna bet bentrok jeung leungeun si bayangan maut. Harita ngabangkieun ngadalik deug mundur ka tukang. Badan Aji Garba tembong ngebangkieung mundur ka tukang tuluy ngadalik deug kadorong ku tanaga lapisan si bayangan maut. Tapi teu lila Aji Garba gancang ngagajleung deui maju narajang sawuk hiuk jebrod. Peureup badag buleud jeung angin sambarana ngahiung bangbaraan.
perep Jayakasta mampu nonjok Careham anu jadi lawan. Disusul ku Tajongan Mayang Sakti karena hulu angeunna si Bayangan Maut. Tapi kejadian satuluina matak aneh. Anu ngagero nahan ka nyeri teh tetela lain si Bayangan Maut. Tapi ngador Mayang Sakti jeung Jayakasta anu patinggala bari ngabangkieung mundur ka tukang. Sabab leungeun jeung sukuna anu neungeul badan si Bayangan Maut teh bet malik nyeri. Sabab badan si Bayangan Maut badana bet tareas jiga batu. Aji Garba tembong harita ngarang sedi maju narajang sanggeus nempo Mayang Sakti jeung Jayakasta ngabarangkeun mundur ka tukang blesat coelat. Aji Garba maju di narajang hiuk celebet 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 puhu ceuli si Bayangan Maut benang dipepeuh ku dua leungeunna Aji Garba. Lebah dieu memang eleh cepat gerakan si Bayangan Maut, eleh kacepatanana ku gerakan Aji Garba. Matak tilu lawana harita bisa nibankeun panarajangna kana badan manehanana ngan angger wae najan panarajang tilu lawana keuna kana badan si Bayangan Maut. Si Bayangan Maut badanna teu kerel-keler estu kuat henteu bisa ditembus ku tanaga lapisan anu jadi lawan. Ditenggel teh lain nyerieun anu nyeri kalaka batur anu neunggeulna. Tur kejadian saterusna memang di luar dugaan pikeun Aji Garba. Mangsa mampu ngasupkeun panarajang kanu jadi lawanna kapaksa kudu nakis jeung ngabendung leungeun si Bayangan Maut anu harita arek ngagedor kana dadana Aji Garba. Yak siu dua des geduk des geduk des des. Aduh, tarik deg, tarik jeg. Aji Garba kadenge ngageronan ka nyeri, bari badana langsung ngadalik deg mundur ka tukang sabaraha lengkah. Kadorong ku tanaga lapisan anu jadi lawan, leungeunna anu urut bentrok munggu asa komper jeung potong. Bareng jeung kitu, si Bayangan Maut tembong geus ngajorelat deui luncat nyusul tepus ku panarajangna. Maksudna arek ngagempur sirahna Aji Garba anu masih kene ngadalik deuk mundur ka tukang. Aji Garba rada ngalanyap oge hatena sabab biheung teuing dirina bakal mampu nyingkahan panarajang ti si Bayangan Maut dina kayan dirina can siap jeung can mancuh dina tangtunganana. Ngan untungna Jayakasta jeung Mayang Sakti manehana teu bisa cicingeun ningali kaayaan Aji Garba kaancam nyawana. Maranehanana gancang mapag panarajang si Bayangan Maut sangkan teu bisa lamas kana sirahna Aji Garba. Harita kuduaan tuluy dirangseg deui si Bayangan Maut teh ku gerakan anu leuwih cepet. Ku kituna si Bayangan Maut oge kudu ngaku dina jero hatena yen tilu lawana memang rada liat oge dina ilmu silatna. Sabab dina waktu anu geus rada lila tetep tilu lawana can keneh aya anu bisa dirubuhkeun ku dirina. Kayak kieu mah aing kudu gancang ngagunakeun ilmu tapak lima khusus pikeun ngabinasakeun dua mangkluk jaluna wungkul. Sangkan si Mayang Sakti pamajikan eta dua jalma bisa buru-buru dibawa dicangkala ku dewek, dibawa ke tempat anu rinih jeung sepi. Rek diasaan ku aing mah haneut keneh atawa henteu surabina. Ceuk si Bayangan Maut ngocoblak dina jero hatena anu memang panasaraneun jiga nama hayang ngagunasika mirusa Mayang Sakti. Harita coelat jeleng celek si Bayangan Maut saterusna ngajaulkeun awakna ka tukang rada anggang ti tempat nangtungna tilu musuhna pikeun gancang ngagunakeun elmuna nyaeta ilmu tapak kelima anu menang ngulik tina batu Rusiah ti jero guha Jabar Rawung tempat dumuk matuhna Ki Unggara si Pancasona alias guruna sakaligus wana anu satuluina dibinasakeun ku manehna.
eta ilmu tapak lima teh merupakan ilmu Rusia tendenan Ki Unggara Pancasona anu hasil dipaok ku dirina. Ari Mayang Sakti Katut Aji Garba jeung Jayakasta nempo si bayangan maut loncat mundur ka tukang maranehanana bisa surti karena kayaan tiluanana jadi leuwih iatna tur waspada pikeun yang harapan si bayangan maut. Si bayangan maut jika nama rek ngandalkeun jeung ngaluarkeun ilmu andalanana Mayang Sakti euy. Berarti urang oge kudu ngagunakeun ilmu khusus, ilmu simpanan urang sararea pikeun ngungkulanana jurus si bayangan maut anu baris bakal dikaluarkeun. Ceuk Jayakasta nyarita ditujukeun ka Mayang Sakti anu gancang nembalan. Cuang cobaan Kang, urang ngagunakeun ilmu gabungan nyaeta ilmu raksasa caraka Kang. Kumaha lamun kitu Kang? Kang Jaya, Kang Haji Purba siap teu lamun masuk urang ngagunakeun eta ajian raksasa caraka? Mayang Sakti nangtukeun sikep ngajak kadua salakina pikeun ngagunakeun ilmu gabungan nyaeta ajian raksasa caraka, ilmu andalan khusus pikeun tilu urang. Siap Mayang Sakti, hayu ayeuna cuang gunakeun ilmu gabungan ilmu raksasa caraka teh cuang rubuhkeun ku urang tiluan eta mangkluk anu goreng patut bari lolong ka tempuan matuh manehanana rek ngagunakeun ilmu naon cenah tuh mendika mundur heula ka tukang. Hayu urang bebarengan gunakeun ilmu raksasa caraka. Tapi tetep urang Kang kudu hati-hati sok sanajan nya eta jalma teh kayaan memang goreng patut sarta panona katempo lolong, tapi bener-bener ngabahayakeun tah mangkluk anu ngaran si bayangan maut teh Kang. Mata taya salahna ayeuna urang tiluan gunakeun eta ilmu gabungan Kang. Jing abdi oge teu apal ilmu naon anu bakal digunakeun ku eta mangkluk anu goreng patut teh Kang. Nya sok ayeuna mah geura rapal jampe pamake. Hayo Jayakasta, Mayang Sakti, itu musuh geus ngagunakeun ilmu andalanana euy. Sok. Saterusna katempo Mayang Sakti jeung Jayakasta Katut Aji Garba ngagerayem biwirna pikeun mapatkeun jampe pamake ngarahkeun ngagunakeun ilmu gabungan nyaeta ilmu raksasa caraka. Setutas tadi karasa kumaranehanana si bayangan maut kawilang hebat ilmuna ngan untung maranehanana masih keneh mampu ngungkulan pangartina si bayangan maut. Ngadadak nalika kerkayaan kitu ngadadak aya angin puyuh lilimbungan di eta patempatan. Duka teuing ti mana datangna muter eta angin puyuh teh ngoyageun tatangkalan sarta dangdaunan ejeung kalakai rabung haliber murag kaharandap. Si bayangan maut masih ngajanteng di tempatna katempo keur ngarapal ajian tapak kelima mangrupakeun hiji kakuatan puncak ngaliwatan leungeunna. Sedangkan angin anu ngagelebug tadi atra jadi ngawujud haseup ipis tuluy ngabungkus kana badan Mayang Sakti jeung Jayakasta Katut Aji Garba anu memang masing-masing masih ngajanteng dina tempatna pacekal-cekal leungeun jigarek ngahijikeun badan sarta kejadian seterusnya memang aheng hebat luar biasa. Wah pokoknya mah sabab tiru badan anu dibungkus ku angin puyuh jol robah wujudna jadi mangrupakeun wujud sato raksasa ngarupakeun simet batu
jelemaan tina 3 badan guru paguron sabuk inten ngajadi hiji sorana mungguh ngaguru minuhan eta patempatan si bayangan maut tembong ngangkat 2 leungeunna ka luhur 2 dampal leungeunna maleber nemprak ngaluarkeun cahaya koneng jeung kayas ngagebur huru simet batu raksasa tembong sukuna ngalengkah maju panona hurung rupana coklat mencerong seukeut ka si bayangan maut suku hareup simet raksasa mata rek noto kana beungeus si bayangan maut anu nampe di hareupeun manehanana siap suku hareup simet batu ngabelesat rek narajang kana beungeutna si bayangan maut siu ngantapi siap beleto simet raksasa terus-terusan disada timimiti ngagebrag musuh nepi ka ngagerem nahan ka nyeri sabab suku hareupna 2 nana ngaplek potong 1 tas ngajejek sirahna si bayangan maut sedangkan si bayangan maut tembong 2 leungeunna meta didorongkeun 2 dampal leungeunna ka hareup karasa harita aya kekuatan anu rosa mungguh kacida keluar tina sapasang 2 leungeunna si bayangan maut nembrak kana badan simet raksasa ngajadikeun badan simet raksasa ngajeblag ka tukang bari ngagerem tarik sarta wujudna terus balik deui ka mimiti lir ibaratkeun benteng anu katembrak caah dengdeng atra ngaburusutna 3 jalma pati garedebut kana taneung yak syuk jebrot jebrot koyang gebru malah anu mata kuatir mah 2 leungeunna aji garba ngaplek samet siku 2 nana pararotong nangkuban teu usik deui tuluy kapiuhan dina luhur lemah teu inget di bumi alam sedengkeun mayang sakti jeung jaya kasta mah masih kene bisa hudang harita teh najan tina sela-sela bibirna nyebrot ngaluarkeun getih haneut talambaran aduh nyeri nyai nyeri akang dada eungap nya kang abi ge sami nyeri teh sok udang kang udang itu kang Haji purba kunaon Kang Haji purba hudang Kang Haji ulah nyerah kitu wae Kang Haji urang ulah nyerah ka jalma anu telenges kanu kejem Kang Haji hudang satengah diuk 2 nana terus ngageyah-geyah badana Aji Garba tetela kaya Aji Garba geus leuleus urat nadina mangsa dipencet biheung bisa katurungan deui biheung moal jiwana sabab kaayaan badana geus leuleus ngulumpuruk ari mayang sakti anu memang jiwana jiwa awewe manehanana terus ceguruk ceurik ngan kaburu disadarkeun ku Jaya Kasta anu ngomong cukup Nyai cukup ulah ngumbar deui kasedih ulah ngumbar kasedih dina kaayaan keur kieu anggur mahayu urang sing hareupan deui eta mangkluk anu goreng patut teh Nyai hutang nyawa kudu bisa dibayar nyawa deui Nyai hayu hudang Nyai hudang si bayangan maut memang biadab Kang memang biadab awas ya hei bayangan maut awas ya Andika kudu binasa kulengan dewek dulu bayangan maut bayangan maut seret mayang sakti jeung Jaya Kasta meh bareng marasat deui sabuk intena pikeun dijadikeun pakarang andelan
tengah layanan jeung tengah denge karena serina si bayangan maut. Ayeuna Nyai urang coban incer panonna Nyai, urang bocoskeun eta panonna anu geus bocos teh Nyai, ulah kagok. Hayo engke genggrongna oge ku akang urang sabat di logo ku sabut ingten urang Nyai, sugan we binasa pikeun salilana eta mangkluk goreng patut teh Nyai. Nya hayu Kang, juang maju di bebarengan Kang, hayu. Hei makhluk goreng patut rasakeun sia. Iya corelak jeleng harita Mayang Sakti jeung Jaya Kasta dua nana memang sarua hayang bisa ngelehkeun anu jadi lawanna. Matak harita mah teu loba di ngomong, maranehana terus maraju deui narajang ngagunakeun sabuk intenna. Tapi orokaya si bayangan maut harita mah memang manehana geus ngaluarkeun ilmu simpenanana, ilmu pamungkas andalan manehanana, ngajadikeun Mayang Sakti katut Jaya Kasta daek teu daek kudu daek narima kana naon anu kudu tumiba ka diri maranehana duaan. Jaya Kasta boga kayakinan lamun seug sabuk intenna bisa keuna kana panon si bayangan maut, tangtu anu jadi lawan oge bakal ngaranapan nahan ka nyeri anu luar biasa nyerina. Kitu sangkaan si Jaya Kasta. Ajian ilmu Pancasona bakal camal pikiran Aji Kasta. Ngan tapi ijiran Jaya Kasta puguh memang nyalahan harita teh teu apaleun lamun masuk si bagan maut teh memang loba ilmu simpenanana panona anu memang dua nana pecak mungguh sapasang ceuli jeung panon batina anu diandalkeun sarta pangdenge ceuli anu seukeut geus lila kalati. Harita sabuk intena milik Jaya Kasta tuluy nyuruh ka hareup yakin nakeranan bakal keuna nublas kana panon kencana si bayangan maut anu salawasna perem teu bisa eunbeunta. Sarta sabuk inten Mayang Sakti oge sarua tembong terus nyuruhuk rek ngahanca genggerongna si bayangan maut. Dua sabuk inten peting balasat, nu hiji ngarah kana mata kencana, nu hiji deui ngarah kana genggerongna si bayangan maut. Tapi si bayangan maut nyadar ceulina seukeut bisa ngadenge kana arah panyerang uji lawan. Seak syuk gilek plos, syuk gilek plos. Si bayangan maut kalawan nyalase ngagilirkeun badana ka kenca. Dua panarajang langsung ngaplos ke tempat anu kosong nyamos ngan ukur ngadarangit. Sarta barang jeung kitu leungeun Jaya Kasta anu keur nampe hareupeun si bayangan maut gancang ditepak ku leungeun si bayangan maut. Antukna celeng sabuk inten Jaya Kasta tuluy ngaceleng lesot tina cekalanana bade ngageronan ka nyeri. Ari sabab leungeun Jaya Kasta jo langsung ngaplek potong samet sikuna getih ngawor-wor loba pisan kaluar tina siku Jaya Kasta. Aduh Jaya Kasta kokowongan nahan ka nyeri nyekelan leungeun ka tuhuna anu meh buntu. Sedengkeun Mayang Sakti mah harita ngadon ngahuleng bari ngajaten bangun anu kasima ku eta kajadian. Modar sia Jaya Kasta rasakeun modar sia ceuk si bayangan maut harita bari jelang luncat deui narajang ka Jaya Kasta anu geus moal bisaeun deui nyingkahan panarajang ti manehanana bari ngagunakeun ajian bajra ulung geni siut pra celebet tep tiar. Memang bener pisan
Aji kasta memang geus bisa deui nyingkaan panarajang ti si bayangan maut. Mangsa sirahna beunang dikeprak nepi ka bencar palebak mun bunanana hancur paburantakan kolona kalaluar. Ukur bisa ngagero bari tarik jeung panjang harita teh dina sora anu panungtunganan ka nyeri marangan getina anu terus nyebrot maseuhan sakujur badana Jaya Kasta. Teu kurang ti kitu Mayang Sakti oge masih keneh kasima gancang disampeurkeun ku si bayangan maut bari ngan sakilat pisan leungeun si bayangan maut metak mencet karena urat-urat penting anu aya dina beuheungna Mayang Sakti. Set tak 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 lumpuru ketaplu sabuk intena Mayang Sakti lagrag kana luhureun taneuh. Satuluyna awak Mayang Sakti ngudupuruk leuleus teu aya tanaga. Si bayangan maut tembong nggak seri ngagak-gak seri iblis gumbar kasukana regeyeng satuluyna badana Mayang Sakti anu geus dilumpuhkeun ku manehanana tuluy dipanggul ku manehanana dibawa indit ninggalkeun eta patempatan ninggalkeun kayaan paguron sabuk inten anu geus paburantakan tempatna. Polah tina kalakuan si bayangan maut anu kejem tur telenges tur layon-layon murid paguron sarta layona Jaya Kasta jeung Aji Garba selaku guru paguron sabuk inten anu geus tinggal bugang caturkeun si bayangan maut manehanana kiwari anjog ka hiji tempat anu sunyi pinuh kurungkun jeung tatangkalan deket ka pileuweungan reg geus nepi ka pileuweungan manehna eureun malah Mayang Sakti oge tuluy digolerkeun dina luhur jukut garing. Pok cumarita bari neuteup ngandung harti ka Mayang Sakti. Sok sanajan aing goreng patut, hei Mayang Sakti, sok sanajan akang goreng patut, ayeuna arek ngabuktikeun niat akang ka Nyai. Akang rek ngablaem Nyai di tempat anu ieu, di tempat harah-raeun anu jauh ka pilemburan. Pokna bari kumetap lir ucing nempo lauk. Jeung karep mah Mayang Sakti teh hayang ngajerit minta tulung. Sugan we atuh aya jalema anu bisa ngadenge kana jeritan minta tulung manehanana tapi puguh teu mampu sabab Mayang Sakti harita geus ditotok jalan sora jeung anggota badana ditotok ulat-ulat penting dina beuheungna ku si bayangan maut ngajadikeun badana teu bisa usik teu walakaya jeung teu bisa ngomong-ngomong acan sarta ukur panonna we wungkul anu bisa gular giler bari ngemeng ku cai mata ramisa hate ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat teu ridho ku kaayaan anu karanapan ku dirina mangsa digadabah kahormatan anakku si bayangan maut tanpa bisa barontak atawa ngayakeun perlawanan. Si bayangan maut tembong manehana menerkeun deui pakaianana jeung buukna anu karusut nyeh seuri lantaran ngerasa puas geus bisa nyungsi badan dirina Mayang Sakti. Pelem oge sok sanajan salakina boga dua tapi ieu awakna edan menipeungkeun keneh. Mayang Sakti ilaing teh luar biasa, luar biasa. Tapi wayahna wayah ya wayamut hampura lain aing teuing Mayang Sakti tapi iya anu kudu karasakeun jeung kaalaman ku andika dari ayeuna mah di luar dugaan. Satu tas digadabah kahormatan Mayang Sakti harita si bayangan maut tuluy
nyekek beheungna si mayang sakti nepi ka binasana mata bolotot paromanana jadi geneuk semu biru dina kayaan letah ngelel panjang panon molotot eueuh nyawaan si bayangan maut munggu geus teu aya rasa ka manusiaanana kejem telenges kasasama resep ngabinasa jeung ngaguna sika teu paduli dosa teu paduli henteu tur geus kitu mah si bayangan maut teu loba deui carita ngan jeleng corelat les jirimna langsung leungit ka teureuy ku gelagedegana patempatan pileuweungan eta disaksian ku sora-sora leuweung anu pating karetip dibarengan ku sinar panon poe anu pating gurilap kalangan kudang daunan tatangkalan manehanana si bayangan maut geus teu boga rasa deui geus teu boga rasa kasedih jeung kawatir nempo kaayaan mayang sakti anu bari tataranjang matana bolotot beheungna katingali geneuk tapak nyekekna si bayangan maut ngan tapi dina nalika keur kaayaan kitu ujug-ujug eleuh waktosna kabujang seep wadia balad ate official keun atunya insyaallah dinten enjing atawa pageto urang lajengkeun deui.